Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala habibahu bil quwwati wal mu'jizat wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mursal lihadhil umat sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa manit taba'ahu ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kalamihil qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa aidan qala Allah ta'ala fi kalamihil qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa aidan utlubul ilma minal mahdi ilallah. Wa qala Barzanji wa barza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi arraqsahu ila sama illa aliyah mumiyam bidzalika rafa'i ila sudadihi wa ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbari harizlima ahob wahdar lakud rota lil makhluki ma'al khaliq kama ya ain sinqo wa anatil wujuh lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala bilma wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa rahmanu kudusul ba'isul
taqdir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-kiram saderek pengatur waktu pembuka acara anu puji simkuring di hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Tekakantun karing-ringan Bapak aparatur pemerintahan desa Mekar Laksana sok sanaos tu biasa ngisi dina ieu waktos jalaran waktos sempit duka para pimpinan daya hati sami-sami puji simkuring di hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Masyaikhul kiram reng-rengan para sesepuh-sesepuh khususna di ieu masjid jami nu pada umumna para sesepuh-sesepuh luar lingkup masjid jami di dieu nu caket anu tebihna sebuah anonna nu sami-sami saperjuangan sinareng disimkuring demi menjunjung tinggi agama Allah, mengembangkan agama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu sami-sami puji simkuring di hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Masyaikhul kiram reng-rengan penghadi nuktik min jihadil arba'ah sepuhna anomna ibuna bapakna nu parantos ngalangkakeun dua sampean kana ieu lokasi di bumi masing-masing. Pamudah-mudahan langkah eta singajantemkeun hiji saksi jaga di yaumul kiamah kalayan masih ngajantemkeun cukang lantaran dihampura dosa kalaya urang sadayana mungkin bila mana parantos rengse tina ieu riuna marulihna kabumina masing-masing. Ya Allah masing kena kana paripal sepuh ka pipit beutina ka ala buahna ringgil rahmat Allah kurung syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan jaga di yaumul jaza masih ngajantenkeun sesuatu pembuka kuncina lawang surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaikhul kiram reng-rengan sohibul gernaka masjid jami di dieu nu parantos ngayakeun ieu rimah perihal memperingati atanapi ni'mat kana waktos lahirna panutan alam baginda Nabi besar yakni Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan harta banda tanaga katun emutanana nu diinfakkeun dina ieu wengi masih ngajantemkeun hiji saksi sampeun aranjeunana jaga di yaumul kiamah masing-masing kalayan masih ngajantemkeun penggempur dosa-dosa maranteunana, penggempur dosa-dosa ibu rama maranteunana nu jadi syariat menginfakkan harta banda dina ieu wengi demi takdim wa takrim kana lahirna panutan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat
hakikat rubina munajat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan reng-rengan Masjid Jami Al Hidayah ini syariat ngayakeun ieu riungan memperingati kalahirnya Rasulullah. Hakikat munajat ka Gusti Allah hiji sing pada diparanjangkeun yuswa natur salarehat kalayan daraek ibadah. Dua sing pada digarampilkeun milik ridina kangge pipangkeun ibadah. Tilu sing disoleh-solehahkeun turunanana. Opat sing dilangkung barokah bidang tanina. Lima sing pada lalancar bidang arusahana. Genep sing kaalan tercita-cita dunia kan tenang akhiratna. Tujuh sing aristiqomah rumah tanggana. Titik terakhir bila mana dipundut ajal kuno kagungan sadayana ya Allah, mudah-mudahan masih maut pada ditampi iman Islam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hujan tarik sebut dipatarik-tarik para ya Allah. Para sepuh sadaya, ibu bapak, sanaos urang reng-rengan Masjid Jami Al Hidayah. Al Hidayah kampung Cing Malimping diiring-iringan kalersan dina ieu wengi hujan ageung para sepuh sadaya. Alhamdulillah para sepuh sadaya sakit mang pirang-pirang alhamdulillah. Ibuna bapana sepuhna anona biasa nyumponan kana sakumaha wajiban urang nuju hirup gumelar di muka bumi nyata ngalaksanakeun qalabul ilmi. Alhamdulillah para sepuh sadaya. Mudah-mudahan para sepuh sadaya urang ngaraksanakeun qalabul ilmi ieu sanos diiring-iringan hujan anu saki ageuna. Para sepuh sadaya masih kalebetkeun kana katerangan afdhalul a'mal ala dohril ardi salasu. Ari pangleuwih utami nah pirang-pirang amal-amalan nomor kahijina cenah sepuh sadaya tolabul ilmi. Nomor hiji sepuhnya kalau ilmu mata kawanannya antenan diiring-iringi serang hujan lamun teu sadar manah wah paream gitu. Tapi alhamdulillah reng-rengan masjid ini dugi katiasa nyumponan kana sakumaha kawajiban ibuna bapakna sepuhna anonna alhamdulillah. Nah ini saleresna ya para sepuh sadaya kange mau balik kalau nginjir kana enak mah kok berarti kirangnya nanti 100 karawas soalnya pakai kecil tarik para sepuh sadaya tolabul ilmi teh sepuh sadaya paling diwajibkeun nu sakumaha tadi hadis diuningakeun dina muqaddimah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlub pilarian ku anjeun al ilma ilmu minal mahdi di mimiti hujrah kau pagumi lahdi ilal lahdi demikian bade mulih
serem dong kubur ieu diproyogikeun sabosaraya luar biasa nyaleres cenanya ari jalmi begitu neme lagi di kamu-kamu peryogi di ilmuan peryogi entong boroni aina lahir kamu-kabumi adalah bojo urang ibu urang gaduh bojo 40 dinten getih kimpel tambih 40 dinten daging kimpel tambih 40 dinten opat sasi namina sok disibatkeun opat sasihan cenah sepuh eta etos mangrupi putra urang teh di kandungan bojo urang langsung tos dipasihan roh tos mangrupi lajeng dipasihan roh lajeng sabosaraya makanya sok diayakeun opat sasihan langsung ilmuwan eta ulah kali kantena lahir kamu ka dunia peryogi sabosaraya mata pikeun anu janten ramahna dek lamun ngagadukan pun bojo tos sasi waktos lahirna ulah nyawa ampung-ampungan ulah eta sabosaraya saena mah kopi nyawa teh mah kitu kinten-kinten kajangkau gitu bisi karos yang mungikna menjantan pun bojo itu saena mah gitu nyanor lagi sabosaraya margina sabosaraya Rasulullah pun sabosaraya bahkan pana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabosaraya makhluk anu paling luar biasa paling anu dipikasayang pun kagungan ku Gusti Allah sabosaraya tapi sabosaraya teu aya bentena sareng murang kali urang anu dikandung ku bojo urang anu lamina salapan sasi bahkan putra urang mah sok aya nu 10 sasi sok aya anu 11 sasi bahkan sok aya anu sataun ya sok aya sebutnya sok aya putra urang mah kangjeng mah sabosaraya dikandung ku janten ibuna cuman 8 sasi dina 8 sasi eta sabosaraya ibu Kangjeng Siti Aminah mah dina sasi kahiji nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Adam saru Kangjeng Nabi Adam ya Aminatu Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad sabab ieu Muhammad dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah khairul bariyah pangsai-saina makhluk subhanallah sasi kahiji kengko sasi kahiji ngadampa sasi kadua ibuna Kangjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Idris saur Kangjeng Nabi Idris ya Aminatu Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah sohibar risalah anu ngagadukan pangkat utusan subhanallah sepuh dugi kaki eta
kanjeng pantang urang sadaya neme lahir di muka neme ayeuna dikandung ku janten ibu Siti Aminah selalu setiap sasi kadongkapan nabi. Sasi kadua ngadampa sasi katilu ibuna kanjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku kanjeng Nabi Nuh. Saur kanjeng Nabi Nuh, ya Aminah tuhe Siti Aminah hidawadoti di mana-mana anjir ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan. Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipapari titel ku Rabbul Alamin. Titela adalah sohibas syafa'ah anu ngagaduhan syafaat nu ngagaduhan pertolongan terhadap umat nu disebutkeun syafaatul uzma. Makanya malah madar mudah-mudahan para ibu, para bapak, sepuna, anonna, ku ayeuna urang takdim anak lahir mantena, mudah-mudahan syafaat mantena masih tiba ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sasi katilu ngadampa sasi kaopat ibuna kanjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku kanjeng Nabi Ibrahim. Saur kanjeng Nabi Ibrahim, ya Aminah tuhe Siti Aminah hidawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan. Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal wasilah anu ngagaduhan cukang lantaran dihampura dosa teh cukang lantaran lebet ka surga teh. Sasi kaopat ngadampa sasi kalima ibuna kanjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku kanjeng Nabi Ismail. Saur kanjeng Nabi Ismail, ya Aminah tuhe Siti Aminah hidawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan. Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal azimah anu ngagaduhan sifat agung. Subhanallah. Tos 5 sasi 5 setiap jam sasi dongkap Nabi sabari diwaris jenengan Muhammad teu bentrok hijogenya luar biasa sebutannya ya. Cawi sepuh ieu ibuna kanjeng kabingungan moal masihan jenengan moal kabingungan terus dipasihan ya mising mah urang sepuh sadaya pun bojo tos ayeuna sasi ngalahirkeun sok pahuleung-huleungnya pas sore teh patagok-tagok jeung inung budak pokna lain mah lamun dikeresakeun urang nuna ayahnya patuangan mamah teh lahir teh pamengkeun saha pijenenganeun nya bingung di ngaranan ayeuna Asep belah kulon pas aya 3 Asep lah kidul 2 bingung jeung deui mah lamun dipaparin murang kali istri nu ayahnya patuangan mamah lahir ka muka dunia. Hei gue lamun di jenengan bingung sah di jenengan dinya di pasihan jenengan neneng paling kaler aya 4 neneng di wetan aya hiji aduh bingung tungtung bo bapak ibu kanjeng mah teu kabingungan perkawis jenengan langsung di pasihan ku Nabi nu kaimpengkeun dongkap ka mantena dongkap Nabi coba sepuh ari bojo urang nuju ngandung putra urang sok kadongkapan saha rata-rata tersebut. Nah, kadang-kadang urang mah ya seregi kalau kepe gampang aja gini sebetulnya. Gitu.
dur maghrib. Woi ngarana manuk ancuy sok aya nuki eta jalmi sepuh kok tuh belah wetan aya anu hayangan boga budak teh nah sok aya itu kita sepuh ente teh kumaha lakona dasar urang teh diomongkeun bersuganya kalau kali itu duka kali rumah padahal mah sepuh sadaya eta mah manuk hoyongeun disada ngan disadana sok ratata pas waktos maghrib make digeuring masihan urang kali sagala nu pada urang nama sepuh sadaya lain manuk eta syariat anu masihan urang kali teh sepuh tapi manuk anu ngadungkuk anu aya lebet kolor bapak manuk eta anu asin nama sok diteuring kana buk pagawe teh ya dasarnya teh ngobrolin jalmi pangrame bener sepuh eta banyak jeung deui kadang-kadang pas dur isya apana naon tah disadadeui naon manuk saripik cenah tadi disadadeui nya beuda panes teh manuk saripik eta pan rata kaluangkan itu sepuh tahlil teh sok ku saripik tungtungna aya kuncuing tah cenah apana manuk saripik geus disadadeui geura we cenah kuping-kuping geura sadinten dua dinten mah engke aya anu pinalilahi dasar jami teh picariosin sepuh nya padahal nu punggu ka sepuh sanes manuk anu nyambut roh makhluk Gusti teh tapi malaikat malakal maut perintah maha suci sok lupa-lupa eta geus aya we ya Allah nya lajeng sepuh sasih kalima ngadampa sasih kagenep ibuna Kangjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Musa saur Kangjeng Nabi Musa ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenengana Muhammad sabal Muhammad ieu putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah sohibat darjatir rafi'ah anu ngagaruhan derajat anu paling luhur subhanallah tah nabi urang sadayana teh sepuh name dikandung tos kitu kaimpen pinana kudu janten ibuna sasi kagenep ngadampal sasi katujuh ibuna Kangjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Daud saur Kangjeng Nabi Daud ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenengana Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel Rabbul Alamin titelna adalah sohibat dialah anu ngagaduhan pituduh yang paling tepat subhanallah sasi katujuh ngadampa sasi kadalapan ibuna Kangjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Sulaiman saur Kangjeng Nabi Sulaiman ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenengana Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel Rabbul Alamin titelna adalah sohi
sohibal fadilah anu ngagadukan sifat utami. Sasi kadalapan ngadampa sasi kasalapan ibuna Kangjeng Siti Aminah ngimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Isa bin Maryam al-Adra. Saur Kangjeng Nabi Isa, ya Aminatu Siti Aminah idawadoti, di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan salira pasamihi Muhammadan. Aminah jenenganan ku anjeun jenenganna Muhammad, sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal udmah anu ngagadukan sifat agung. Subhanallah. Sebab coba tanya setiap sasi di sasi kahiji dugi ka sasi kasarapan teras-terasan kadongkapan Nabi sabari dengan aya nu benten hiji ge ieu kanjeng Muhammad. Subhanallah. Luar biasa semuanya namanya kandung oke panutan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rengsek salapan sasi ibu bapak sadaya tah nu salapan sasi ngan kade sepunya hilangnya bisi malu musim hujan upami dia masih bapak tolak pun bojo bapak tuh tolak kade bisi ditaros ejingna kulo jantan pun bojo coba apana aya ngadengekeun ka ieu umi hasil tolak putih teberan hujanan kami median sorangan we di imah coba kaya kuping keur umi ka ieu hasil tolak putih teh naon ek dicek dulu Sebo sasi kahiji kadongkapan Nabi naon cenah Nabi Adam. Sasi kadua Nabi Idris. Sasi katilu Nabi Nuh. Sasi kaopat Nabi Kalah ieu gagal leuh ieu teh. Kudu neretol kita supun bojo teh ade kudu tiasa ngalarang kita pun bojo itu lah kieu teuing ya lu inget ya buh kowe gagal eta mah gitu eta mah resingan eta mah sepuh itu lama kaluan teuing eta mah ade kudu neretol awasnya sasi kahiji kitu umina Kangjeng Rasul nemek dikandung kulo jantan ibuna Siti Aminah teh sasi kahiji kadongkapan Kangjeng Nabi Adam. Sasi kadua Kangjeng Nabi Idris. Sasi katilu Kangjeng Nabi Nuh. Sasi kaopat Kangjeng Nabi Ibrahim. Sasi kalima Kangjeng Nabi Ismail. Sasi kagenep Kangjeng Nabi Musa. Sasi katujuh Kangjeng Nabi Daud. Sasi kadelapan Kangjeng Nabi Sulaiman. Sasi kasalapan Kangjeng Nabi Isa bin Maryam al-Adra. Tahun gitu pak ada si papa punya yang peramdah itu cuma-cuma lu ayo ngagep aduh gagal sepilah lah pandainya mula bu unggul yang kemot gagal nah sepuh sadaya rengse salapan sasi junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung kulo jantan ibuna Siti Aminah sapu sadaya sapertos putra urang we dikandung kulo jantan bojo urang rengsek dikandung ke salapan sasi langsung lahir ka muka dunia ngan kacek bentana sapu sadaya ari Kangjeng mah dikaluarkeun tina dikaluarkeun ku ibuna teh sapu sadaya sanes dina palawangan anu biasa sanes kan hari putra urang mah dina palawangannya eta ge sok aya putra urang sanes dina palawangan bubuhan we tos menjen teu biasa lancah gitu urang mah ari ieu mah sanes sepuh tos kitu we pangintennya sabab makhluk anu paling mulia teu pati pantes upami dilungsurkeun karena liang anu rujitah gitu mengenama rujit coba teu kumaha cek kampangan kadinya terus deh makanya Kangjeng
Gusti Allah tina patuangan nuja teh ibuna teh nah ini sebut saya tina hanapun udel dirinya lungsurna teh putra urang lahir kamu ka dunia sok kumaha sepuh rata-ratanya utang ulama lahir kamu ka dunia saya semuanya kalau bah dia sing waspada kangge nu janten ramana teu aya ramah panginten aya akina wayahna saena begitu lahir kamu ka dunia eta murangkali dina patuangan nu janten ibuna wayahna langsung sambut begitu bijitna rakim ibuna sambut kusyuan telah adanan cepil katuhuna komatan cepil kencana nu langkung saena sepuh nu langkung saena ulah waka ngapuah cenah urang kali teh nyegah ka buru-buru jeung goekna urang kali jeung ehna urang kali cobi urang di sok buru-buru ka jeung urang kali jeung ada sok buru-buru tara aku aja nggak tanggung kalau gitu mau saya mah kenapa buru-buru eta teh sepuh oh lain ini mah kalah ka geupeuh bapakna teh kana milu ceurik sagalakeun bab ceurik bab ngaheunjeun bagian ibuna urusan bab aya nu janten ramana lain galakon teh dirintah ngadanan cepil katuhuna ngomatan cepil kencang sababnya sabusarya upami kapayunan ku goek murang kali nemek di adanan eta teh cenah pangpayunan lebet kana manah murang kali teh adalah iblis eta kapayun iblis waingan kurang lebih balang kawarah rata-rata kaluan katangeun mah sepuh ngadanan ramana teh sesang ngapulang gaper ibu bidan itu teh rek saya diulang gaper nemek mana bapana ada buadanan itu saya sama saya gitu lungsur murang kali ulah wakang akawak langsung ada maksudnya supaos pangpayuna lebet karena manah murang kali adalah kalimatut tauhid eta maksudna ini serba salah ya kan urang mah kepaingan eta budak di patahan kieu muakeun men aturan pribadi nyalira aduh ribu sebutnya di kieu paingan salah ngapuntuan urang sore teh nya ini salah ulah yakin sebut apa yang sebut seraya di antawisna anu nasiatan teh dina sagedengeun lakin urang kali di mana-mana aya angin ageung nu timbul matak ngabahayakeun aya tatangkel arageung matak karuntuh matak serebak salgula sunat adana deui di mana-mana aya hujan ageung nu timbul matak membahayakeun sawah sapah matak dalobrah itu ieu matak karepan salgula sunat adana deui di mana-mana aya jalma keur ngadat abrak-abrakan ngadat sunat adana ngan ayangan ieu mah ditarik deui galakon tersebut ulah disapertoskeun ngadanan omat dia wae omat wajahna sabab lamun disapertoskeun ngadanan orok cilaka kilang barang Allahu Akbar kita beres gugusi geus rompang dua sok gerak kieu gerakan kadang-kadang di bumi itu enukeun ngadat sak sampurkeun pompokkeun ka cepilna Allahu Akbar Allahu Akbar kilang barang kan pe Allahu Akbar gugusi ti leungit sanes kitu kieu sebol umpama di bumi itu anu keur ngadat urang di dieu upami kenal jamina sebat jenenganna upami teu kenal pios ieu we Gusti abdi maksa ngadanan
jalmi anu keur ngadat di bumi itu langsung we ada gitu. Tapi ulah dikras sampai keregeun bahaya kata goyah jalma eta lakon penting inti jadi mate dia make adan. Sepuh saya wayah nanya eta sepuh saya subhanallah bihamdi putra urang mah sepuh saya lahir kamu ka dunia umar rasul sepuh nu pada rasul dikandung 8 sasih sami saperot putra urang Rasulullah mah sepuh sadaya jeung urang sadaya lahir kamu ka dunia berjanji nguningakeun wa faraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayatai anal ardi rabbi rasahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidhalika rafa'i ila sudadihi wa aula wa musyirat dari patiqatihi ala sairil bariyah wa anakul habibul ladhi hasunati ba'uhu wa sajaya berjanji ya cair kalat subhanallah. Rasulullah begitu lahir kamu ke dunia ayah kharaja min batni ummihi begitu keluar tina patuan ibuna wa di ayyadai nyimpan 2 telapak tangan hari aduh hanya kalau hujan apa dia subhanallah wa di ayyadai nyimpan 2 telapak tangan kamu bisa musyraya langsung sujud keras Rosi langsung ngangkat ke mastaka ila sama'il aliyah kalangit aluhur nadara asyana mumiyam bidhalika rabai ila sudadihi wa aula tingkah isyarah karena pangkat jadi gusti Rasulullah wa ulah jeung ngukur martabat derajat Rasulullah sabari mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Sepuh saya Rasulullah barusan lahir kamu ke dunia sepuh saya istimewa luar biasa. Bahkan sepuh saya pada waktu harita musim halada ngentrak-ngentrik wahangan syaraat solokan syaraat ceboni meletrak begitu laki Rasulullah pada harita kene cibuni ombak-ombakan solokan carayan wahangan carian luar biasa sebutnya Rasulullah SAW. Bahkan sebut saya medoman sapi muni barga begitu lagi Rasulullah kontak medoman sapi muni mararontok susuna nalaleuhneun coba ngontok lihat pastinya hari montok mana beda jeung pegang rapet we kulit jeung tulang balik bulu nawe balik bulu dari sepuh sadaya keistimewaannya Rasulullah begitu lahir kamu ke dunia barusan lahir kamu ke dunia pada waktu harita orang-orang kafir majusi anu ibadah ka seuneu bahkan eta seuneu 2000 tahun teu pernah pareung coba sebut sanes tiap keur sampai 2 poe urang makan 5 poe kitu pareung seuneu tiga sohor ya kafir majusi mah sebut sadaya seuneuna teu pernah pareung 2000 tahun tapi begitu lahir Rasulullah pada waktu harita
kontan eta seuni nu teu pareung-pareung 2000 tahun teh kontan pareung hayeuna kana subhanallah istimewa luar biasa. Bahkan sepuh sadaya pada waktu haita barusan lahir Rasulullah, orang-orang nu beribadah kena tapekong nu dipejeng-pejengkeun ditangkring-tangkringkeun pada waktu harita lahir Rasul tapekong nu dipejeng-pejengkeun singgaludag tanpa digudagkeun urang ngagudaku pribadi begitu lahir Rasulullah eta pangeran teh aya anu potong beuna aya nu beulah silahna pangeran teh subhanallah eta anu lagi sepuh Rasulullah nu padahal kanggen kesepuh dikandung sami sapertos putra urang ngabukun bojo salapan sasi dara sepuh ku Ibu Siti Aminah tapi keistimewaan luar biasa maka kana aturan kana paribahasa geus sabu sadaya Muhammadun basarun laisa kal basari Muhammad teh jalmi tapi teu pertos jalmi Muhammad teh biasa tapi luar biasa ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa gufilana ma'amadho ya wasi'al karami sajalur takut bahasa opan muludan supaya kena pangandika Syekh Ahmad Damanhuri waja'al bilagotal kalami tibakohu limu tabal makomi itu isi dinakut ulama balago hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah alhamdulillah rupina para sepuh sadaya urang sadayana reng-rengan Masjid Jami Al Hidayah Kampung Cimalingping ieu ngayakeun peringatan lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dina irungi teh ngadampal kaping 13 wengi 14 anu alhamdulillah diiring-iringi dina iungi sareng rezeki anu agung alhamdulillah rezeki sapoe teh nya itu rezeki lieu aya hujan teh kumaha nya teh sepuh urang mah periogi nah gara tersebut itu karena gampang itu satahun dari pakaian teh pakaian mah repot ya rezeki agung sebut saja makanya kurang dipasihan rezeki urang ieu dipasihan rezeki Bu Gusti tapi urang teu dek sumur kumaha dek sumur teh pasihan rezeki diayakeun pangajian ngayakeun meudan hadir padahal pasar rezekinya hadir saya mah bari hujan teu hujan nah hadir sapertos ieu para sapu sadaya alhamdulillah rabbil alamin sapu sadayanya mudah-mudahan sapah Rasul masih tiba ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah urang sadayana keur hirup di muka dunia ieu pinangtos hoyong ngengingkeun kabahagiaan ngan sangkan urang hayang bahagia di muka bumi ieu sapu saya bahagia dunia terutami kabahagiaan akhirat urang ayeuna keur hirupnya terus keur hirup terus keur hirup manfaatkeun masa urang keur hirup tah hirup ieu sabarehing aksarana hirupe limanya 5 hirup 5 urang jantenkeun judul dina ieu panaosan
urang ada mah judulna hirup. Ya. Judul hirup ieu sepuh perintah Allah, perintah Rasul laksanakan. Cegahan Allah, cegahan Rasul kantunkeun insyaallah urang keur hirup dunia bahagia, akhirat insyaallah bakal ngengingkeun kabahagiaan. Hirup aksara anu pampayuna dina hirup teh hak. Lamun hak teh sebusan dimustaqina hidayah. Hidayah teh lamun cek bahasa urang pituduh. Coba sepuh pituduh saha anu paling tepat. Teu aya tilintang sebutnya pituduh nu paling tepat mah pituduh Gusti. Pitu jalma mah geugeu we sok mencong. Nah, nya geus teu nya. Geugeu we mencong nah. Pituduh anu paling tepat adalah pituduh Allah. Ari pituduh Allah teh nu mana? Nyaeta teu aya tilintang. Pituduh Allah teh adalah Al-Qur'an anu seungeurna 30 juz. Urang kana ayeuna sepuh saya anu sakumaha kusim kuring tadi di aos anu qadimah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maknane wallahu alam bimurad. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalmi anu beriman. Ku jamaah disebut rakyat. Rakyatna, mudahna, tokohna, pejabatna, ku tina wako iyaki wikoyatan bahwa wakiun wadaka maupun kia udah kias bukan kali kampung teh supaya jentres boh tuh ku raksa ku maneh kabe teh saha rek dengan tokohna, rek dengan mudana, rek dengan rakyatna, rek dengan pejabatna, raksa diri maneh. Sangkan naro sangkan teraksa tina seuneu neraka. Raksa mana? Raksa silih bulang beneng jeung tatangga jeung baraya. Raksa tina resep nyarioskeun batuna. Raksa salat perintah Allahna. Raksa bidang nyar ilmuna. Insyaallah sepuh naro silih neraka akan teraksa moal tiba kana diri salira. Ngalamun teu tiasa ngaraksa mah sepuh cilaka. Tos ngaraksa diri urang sepuh pimpinan rumah tangga nu janten caroge wa ahli raksa bojo. Ulah diantepnya bojo teh wayahna. Bojo urang raksa tina resep kawonan, raksa bojo urang sena raksa dina perkawis netepan 5 waktosna, raksa bojo urang jurungkeun ka madrasahna sepuh. Lamun kurang teu dididil ku agama ku carogena wayahna raksa.
lamun teu kitu sepuh cilaka urang teh nya lamun teu tiasa ngaraksa ka pun bojo sabab sausaha di dunia nya pun bojo teh batur sa kamar batur sa kasur batur sa angal pun bojo tapi ke sepuh kirang ngadidik aturan agamana Al-Quran ngadawukeun ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Hei eling-eling jalmi anu beriman iya iman ala tauhid iya itu bahasa iya tina sawarekna pun bojo anjeun kabeh putra anjeun sadaya nu pamegerna anu istrina anu ageungna anu alitna anu cikana anu bungsuna jadi musuh kabuyutan jaga di hadapan kumacing adi musuh sepuh aya bejana teu aya sepuh jeung musuh silih usapan aya teu aya jeung musuh silih pencetan aya bejana aya teu aya nya jeung musuh teh silih pencetan ragaya teh nya kumaha jeung musuh jeung musuh mah sepuh lamun tajong lintah tajonganan silih tajongnya terus teu lamun timpah lin timpah meusan silih timpah lamun geger silih geger silih geger terus teu lamun cudah ciduh lain ciduh meusan silih ciduhan jeung musuh eta ngaranna berarti sabu saya urang teh lamun goreng ngadidik ka pun bojo goreng ngadidik ka putra kegeut jaga di hadapan Allah bakal ngajikeun musuh kabuyutan musuh teh lain batur-batur teuing pun bojo putra kira ngadidik dina bag-bagan agamana kegeut ngajikeun musuh kabuyutan dia mah ceuk saha Al-Qur'an sepuh sanes salah haji udah sanesnya kuring mah cuman ngadugikeun ayat Gusti sakeun karaksa diri urang karaksa pun bojo insyaallah sepuh naro seuneun neraka akan terasa moal tiba kana diri salihah aya ayeuna ahli nu caket sarengsena ti pun bojo saha putranya ahli teh sepuh rek naro sepuh ari kaputra nyaah teu nyaah rek naros nyaah mana jeung kana kayamu setengah kiloan nu genep sasapihan ulan nyaah ka mana cinta pas maghrib hayam sasapihan anu genep setengah kiloan beratna ka mana teu aya ieu teh sok dipilarian tara sepuh lamun teu aya di pipir urang sok dipilarian ke pipir tatangga tara oh sok akur jeung ditanggeun kitu sepuh nya akur eta lakon dipilarian lantan teu aya ku aya naon pang dipilarian teh ku aya nya nyaah rek teu maros lamun urang gaduh putra 2, 3, 4 pas jur maghrib langsung ke masjid anu cikal aya nu buksu aya nu katilu aya nu kadua teu aya sok dipilarian tara nya omongnya cenanya model tapi dia banding-banding jeung anak hayam teh banyak nu genep setengah kilo sasapihan masih nya keneh ka anak hayam sebut jadi ieu gagal tembus saena mah pilarian ka mana kataroskeun ka batur mana kitu teuing budak-budak nu
dua teu aya di masjid sok aya nu kitu tara coba ieu urang Cimalimping teu aya nya teu aya kantenan zaman kiwari masih mas pada sepuh zaman kiwari mah zaman sakola terus sakola teh aya SMP aya sanawiyah aya SMA aya SMK aya aliyah coba hari di sekolah sok aya kerja kelompok tara sok ayanya sok aya kerja kelompok hari kerja kelompok sok campur binih tara campur binih rasa istri aya pamlet aya kalau resah aya nyamper assalamualaikum waalaikumsalam ibu bade tumaros abdi aya tos keun naon ujang manawi ibu terang sauna mah ka sauna di Cimalimping umurna umpama sepuh umpama bade kasaha bade kayanti punten bisi aya yanti dengan habuan saya yanti pamil sama si awas ini mah nyontokeun bade kayanti oh ibu pisah ibuna oh muhun aku atur nuhun ibu pisah mah ibuna aya naon jang apang abdi teh di sakola rerencanganana dinten aya teh bade kerja kelompok oh muhun leres aya yang nuju nyuci yang kalepet atau kalepet akhirna datang di piwaan kalepet ku ibuna Yanti langsung gue kalepet sok kalikan kalesan ibuna Yanti tos ngagadukan orsi langsung dikalikan kuburi langsung ibu Yanti sasauran ya ka aya naon mah ieu saurna rerencangan Yanti nyampur ka dieu saurna bade kerja kelompok oh muhun mama hilap deui Yanti teh teu emut antosan kitu mah karencana muhun da itu tos dikalebetkeun ku mamah teh nya muhun antosan kitu mamah dak nyuci teh kantun dua deui bade rengse nya muhun langsung disaurkeun ku ibuna jang saur Yanti ambil hilap deui Yanti teh cenah jang saurna antosan udah cenah kantun dua deui nyucina nya muhun ibu akhirna Yanti ayeuna nyuci ngarengsekeun nu dua deui nu dua tos rengse langsung ibad rengse ibad langsung ayeuna dangdos Yanti teh tos rengse dangdos yak wawar tos ka ibuna ibu bade dikantun heula ku Yanti bade kerja kelompok sumuhun mangga didoakeun ya langsung ngadigi putra urang minangka ngadanteng putra batur jaluk langan bade kerja kelompok jeung rerencanganna eta hate harina henteu henteu nya lantaran bade kerja kelompok di sakola jeung rerencanganana dur lohor teu acan uih keneh leungiteun henteu da bade kerja kelompok sareng rerencanganana dur asar teu acan uih keneh leungiteun henteu da bade kerja kelompok sareng rerencanganana dur ayeuna maghrib teu acan uih keneh leungiteun henteu da bade kerja kelompok sareng rerencanganana dur bedu isa tuturkeun ku adat Allahu Akbar Allahu Akbar mari tuluy nyontokeun sepuh
dur bedung isa ngong adat ti acan uih kene leungit teu lantaran bade kerja kelompok sareng rerencanganana nu padahal sepuh sadaya putra urang istri atau pameget putra batur pameget atau istri apaan campur ini bisa huru meon lantaran ayah setrum je masa jeung setrum teu antel jadi huru tapi lamun masa jeung setrum antel rumah ngamburi cak huru kage seperti kan pilih putra urang pameget atau istri putra batu pameget atau istri nah ku adat-adat teuing mah sepuh euy bisi ngaburi cak campur ini sabab zaman kiwari heula kana peribahasa kotak tempe dibagi 5 taneuh manya taneuh aur-auran zaman kiwari loba SMP ka mana-mana sok aya nu reuneuh ku babaturan kotak uyah dibagi 5 taneuh mah aur-auran zaman kiwari loba aliyah sanawiyah ka mana-mana tapi sok aya nu reuneuh ku babaturan lamun tos kajadian